Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nyanggakeun ieu nadom salajengna anu sakumaha request ti palawargi sadayana anu insyaallah dijudulan sadayana ya Allah. Mengpeung urang dipasihan yuswa ya Allah, yuk manfaatkeun sagarupa kanikmatan anu ku Allah dititipkeun ka urang. Boh kanikmatan duniana, boh kanikmatan jasad dipapareun kasehatan ti Allah. Mugia urang tiasa diangge modal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pigawena ulah embung parentah Allah nu agung, mungka anjeunna nyalindung urang teh minta pitulung. Peng pigawe ti ayeuna saacan beak waktuna, sabab dunia lampana da pasti aya akhirna, sabab maut teh nungguan jatah umur pasesan nu diatur ku pangeran, urang pasti ngarandapan. Disebut maut teh pisah tiraga kaluar arwah, najan jalma gagarongka didinya mah kudu pasrah. Ari hirup nu ayeuna moal angger salilana, upami seep waktuna disebut maut ngaranna. Allah anu ngerasakeun urang ukur ngarasakeun nikmat anu dipasikeun ti ayeuna manfaatkeun. Kanikmatan teh amanah ti Allah nu sifat rahmat, lamun hayang menang nikmat syukuran ka Allah amat. Ari nikmat nu ayeuna eta moal salilana, da pasti aya tungtungna dugi ka maut akhirna. Mangka ulah ka jongjona nafsu ulah diayunan, parentah Allah lakonan meme datang patakonan. Hirup kudu ati-ati sing laras mayun ka Gusti, amal kudu ditaliti sing saebu dipakerti. Pikeun jalma nu dewasa anu normal boga rasa, wajib nyembah nu kawasa, mun teu nyembah pasti dosa. Nu balik boga pikiran, wajib nyembah ka pangeran. Ti ayeuna tafakuran kaagungan pangeran. Allah anu maha agung ayeuna pikeun nyalindung, yu urang nedapi tulung, sangkan urang ulah linglung. Mun jaga alim disiksa ayeuna sing rumasa, tobatina gawe dosa
bakal tebitina siksa sing alus tekad jeung lempak kade ucap ulah salah diajar ikhlas ibadah saacan asuka barjah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.